Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Kumaha damang sadayana? Alhamdulillah. Ibu kumaha damang? Alhamdulillah. Upami daramang sadayana, sehat sadayana. Ayeuna urang kapendak deui di materi anu salajengna. Nah, sateu acan ka materi aya saena urang ngaduang heula sasarengan. Mangga bade dipimpin ku saha? Bade KM atanapi anu piket ayeuna mangga. Ya, ku abdi wae ya, Bu. Mohon mangga hayu. Mohon. Ya. Sata acan urang ngawitan diajar, hayu urang sasarengan ngadoa ya, mudah-mudahan kegiatan diajar teh lancar. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengsek. Atur nuhun Jovikar. Nah, satu acan di kawitan, urang absen heula hiji-hiji. Purwanti aya. Nyondong Bu, abdi ayeuna mah teu kasiangan deui. Nuju minggon kamari mah kan kasiangan. Mohon Bu, kamari teh kan teu aya ojek, jadi anti teh mah apa ka sakola. Ikreuh kitunya. Rina. Hadiroh Bu, hadir. Alhamdulillah. Julfikar. Hadir Ibu. Salawasna hadir. Kedah atuh tamanya. Siti. Dongkap Bu. Alhamdulillah. Jantan tos rempeg sadayana nya, tos haradir sadayana. Nah, satu acan di kawitan kumargi ayeuna teh urang nembean PTM deui. Da kamari 2 tahun kapengker kantos belajar di bumi nya daring. Nah, kukituna urang kedah ngajaga kesehatan. Sanaos ayeuna atos tiasa PTM, tos tiasa kempel sareng rerencangan, tapi tetep urang kedah jaga kesehatan sareng kabersihan. Ya. Dilajengkeun acan ka materi saha anu biasa tatarucingan atanapi tetebakan sareng rerencanganana. Sahanya Bu, jika nama Rina ada Bu. Nama dah sok ngajak wae tatarucingan. Ibu cobaan Bu, engke lamun bener menang hadiah. Oh, leres kenging hadiah. Sok saha nu gaduh tetebakan atanapi tatarucingan. Jul, boga teh Jul. Hayu atuh Jul. Ieu tong isin-isin. Aduh, naon atuh ya tarucingan kayak atau cobi lah nya dijinjing tapi itu dibawa cik naon tah naonnya dijinjing tapi teu dibawa naonnya guru anti jawab yang menang hadiah anti naonnya nanya coba dijinjing tapi teu dibawa hese eta mah taluk hese naon sih pulpen sapa poe eta sapa poe baju. Baju mah teu dijinjing atuh. Tapi udah dibawa baju mah ka mana-mana. Dipapakenya, baju mah dipapakenya. Oh, entah. Naon sih. Naon ya. Taluk. Hese eta mah. Taluk wae. Taluk, saurna teh taluk. Naon coba. Ya. Padahal teh aya sapa poe neng Poranti neng Rina aya. Nah, eta teh dijinjing tapi teu dibawa. Panto. Aya wae. Nemprak kanggo Julfika. Deui anu gaduh tatarucingan. Neng Purwanti atuh. Tadi habis sok enak neng Purwantieun.
Bu, abi mah tata rucingan, Bu. Abi mah nesok nu jelas-jelas we, Bu. Abi mah, Bu. Da abi mah butuh kejelasannya teu. Jul. Ada cihuy. Sok ayeuna ti ibu atuh pami kitu mah. Candi naon anu jabrig? Candi naon anu jabrig? Candi Bu mending hararese, Bu. Cukur. Candi Cukur, Bu. Candi Cukur. Tuh juga si Jul tuh, Candi Cukur. Rina hadiahnya jangan anti ya. Kayak dikintun hadiah nanya. Gitu, Paketkan, Bu. Keun. Tah hiji deui ayeuna. Bisa naik tuh bisa turun. Ayo Dila, bantuan Dila naon. Ibu mau naik tanggal, Bu. Bu Anti mau naik tanggal, bisa naik tapi tuh bisa turun, Bu. Anggota raja eta mah. Naik petangkalan. Sok bisa naik tuh bisa turun. Naon ya? Hese ieu mah Bu, hese. Taluk. Taluk, Bu. Taluk. Taluk, Bu, taluk. Jawabannya haji. Naik Oh. haji, ayah turun haji. Udah haji, oh dia beres, Bu. Terus Ya. Ya, Turun. sakitu we cekap mungkin dilajengkeun deui minggon payun. Ayeuna urang dilajengkeun ka materi, sateacan dilajengkeun ka materi, Ibu baris medar heula kade sareng kaina heula. Ibu izin share screen ya. Mangga, Bu. Nah. Atas ayah. Ayah, Bu. Ya. Minggon kamari urang atos diajar ngeunaan dongeng. Naon anu disebut dongeng, unsur-unsur dongeng, terus sareng ciri-ciri dongeng oge. Nah, ayeuna urang baris dibahas heula sakedik. Saha anu tiasa, naon anu dimaksud dongeng teh? Ngabobodo budak cengeng, Bu. Nah, eta mah saur sepuh kapungkur kitu. Ini Abi eta mah Kitunya. Linana cengeng meureun, Bu, eta mah, Bu. Jadi dibobodo. Bu. Sok, ayo naon hari dongeng teh? Naonnya, Bu, dongengnya? Eta, Bu, anu sok asal usul geuning, Bu. Asal usul nu kos kumaha? Sapertos tempat geuning gitu, asal usul nami tempat ieu. Cenah. Asal usul Tangkuban Parahu tah, Bu. Aduh, terkenal pisan mah. Oh, kasohor etanya. Sasakala. Nah, tahu sasakala, Bu. Eta kalebet kana dongeng. Terus naon deui? Ibu, Anu sakadang hari kuya teh ya, Bu ya. eta tabu kuya jeung monyet, Bu, maling Ya. cabe. Eta ge kalebet kana dongeng. Eta ge kalebet kana dongeng, kalebetna dongeng Pabel. Atanapi dongeng sasatoan. Ya. Nah, ayeuna hayu tadi naon ari dongeng teh? Carita sanes, Bu. Dongeng nyaeta carita rekaan atanapi fiksi anu ngandung unsur pamohalan. Eta anu disebut dongeng. Ya, kunaon disebut pamohalan? Sabab Eusina loba anu teu asup akal, Bu. terus ya sabab eusina seueur nu pamohalan atanapi teu asup akal. Sapertos tadi anu Julpikardi ieu disaurkeun Gunung Tangkuban Parahu, anu tadina gunung ditajong ujug-ujug jadi anu tadina gunung, anu tadina parahu ditajong ujug-ujug jadi gunung gitunya. Nu aya sanes janten gunung tapi nyeri eta sampean teh ditajong mah. Ya, Bareuh, Bu. mohon janten bareuh. mohon, Bu. Wah, aya, Bu, jami tiasa najong parahu. Nya. Nah, terus dilajeng we supados teu nyangkolong kana waktos, ayeuna urang diajar ngeunaan dongeng. Nah, kompetensi dasar 3.5
mengidentifikasi struktur, fungsi sosial, aspek kebahasaan, dan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. 4.5, menyusun dan mengomunikasikan dongeng yang disimaknya dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan, pelafalan, dan lagu kalimat, atanapi lentong, serta ekspresi yang tepat. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensi 3.5.2 menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. 4.5.1 peserta didik membuat peta konsep dari cerita dongeng sehingga mengubah bentuk teks menjadi bagan yang menarik. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran mingguan ayeuna. Nah, tujuan pembelajarannya eta setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat hiji, menunjukkan budaya literasi menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital, dan auditori. 2, menganalisis nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam dongeng. 3, membuat peta konsep dari cerita dongeng sehingga mengubah bentuk teks menjadi bagan yang menarik. Nah, eta tujuan pembelajaran mingguan ayeuna. Nah, dilajengkeun ka dongeng. Nah, nu tadi teh nya. Dongeng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa atanapi lancaran. Sakapeung sok kaselapan bagian anu dikawihkeun, umumna parondok. Sapertos aya dongeng anu geber-geber hihid aing. Uninga sadayana? Terang Bu, eta nu adina digegel orai sanes Bu. Pisan Purwanti, ini pinter, terus gelis. Hebat. Apan ku Bapak sok dipangdongengkeun eta. Saya atunya. Nah, teras unsur anu ngabedakeun dongeng jeung carita sejenna nyaeta unsur pamohalan atawa rekaan anu tadi saur Adilahnya jeung mikir cara jalma. Hal lain anu ngabedakeun deui nyaeta dongeng sifatna anonim atawa teu kapaluru saha anu ngarangna. Jadi teu aya nu ngarangna nya da sumebarna secara lisan teh. Sanajan kitu, eusi dongeng seseg ku ajen atikan nu mangrupa piwuruh, pepeling, picontoeun ngeunaan kalungguhan budi, tawa piunteungeun patali jeung kahirupan sapopoe. Nah, ayeuna urang medar ngeunaan ajen inajen anu aya dina dongeng. Nu kahiji nyaeta ajen budaya. Ajen kabudayaan nyaeta ajen inajen anu dicokot tina kabudayaan anu geus mekar ti generasi ka generasi di masyarakat satempat. Ajen ieu umumna dipatalikeun jeung kabudayaan. Contona upami di pasisian mah nya di basisir sok aya nadran. Nah, eta ge kalebet kabudayaan ya. Teras, ajen moral. Ajen moral nyaeta ajen inajen anu patali jeung masalah moral. Dina dasarna ajen moral teh patali jeung nasehat ngeunaan karakter, paripola, atawa moral nu bisa diharapkeun ku pamiarsa tina dongeng nu dibacana. Nah, katilu ajen keagamaan atanapi religi. Ajen keagamaan anu aya patalina jeung masalah agama. Ajen inajen keagamaan biasana ditandaan ku ngagunakeun kecap jeung konsep Allah atanapi Tuhan, makhluk gaib, dosa jeung pahala,
oge surga jeung naraka. Kaopat, ajen atikan atawa edukasi. Ieu ajen atikan aya patalina jeung proses ngarobah sikap jeung paripola hiji jalma atawa kelompok masyarakat pikeun ngadewasakeun manusa ngaliwatan pangajaran jeung latihan. Kalima, ajen estetis. Sakumaha ngaranna nunjukeun ajen estetika dina dongeng patali jeung kaendahan. Carita-carita anu dipidangkeun dina dongeng ngandung kaendahan. Boh tina latar atawa suasana boh carita para tokohna. Biasana di para tokohna teh sok digambarkeun teh gareulis, karasep gitu nya. Nah eta kalebetna estetika. Agenep terakhir, ajen sosial. Ajen inajen sosial nyaeta ajen inajen anu patali jeung kahirupan masyarakat dina wangun piwuruk. Ieu ajen dipatalikeun jeung kataatan tur luyu lamun dilarapkeun dina kahirupan sapopoe. Nah, Ibu gaduh contoh dongeng nyaeta dongeng Sasakala Surug Santri sareng dongeng Syekh Lemah Abang jeung Sultan Said. Dongengna atos dikintun ya ke ibunya. Bu. Atos alhamdulillah. Saya Bu. Ayeuna mah urang diajar maca heula sakedik anu pendek we. Sasakala Curug Santri. Sok sapada-sapada weh. Saha nu bade ngawitan maca? Abi heula Bu Abi. Mangga. Sasakala Curug Santri. Kacaturkeun di hiji pasantren nu perenahna dipakiduleun Karawang. Santri-santri di eta pasantren teh keur nandangan kabingung nu teu manggih tungtung. Lantaran di eta pasantren teh keur walurat ku cai. Nu jadi sababna mah halodo panjang. Sumur-sumur jadi orot, walungan caina garing, padahal cai teh kapan sakitu pikabutuhna. Teu kuhan teu deui halodo teh beut katutuluyan. Mulan malen eueuh hujan sakeclak-keclak acan. Nah, sok mangga dilajengkeun. Abdi Bu. Ga. Antukna ajengan eta pasantren teh nitahan sababaraha urang santrina pikeun neangan cai ka gunung. Malah mun disamah kudu kapanggih sirah caina. Sangkan lamun hiji mangsa butuh deui ku cai kari neang kadinya. Ari geus kapanggih sirah caina mah apan teu kudu hese neanganana. Sok dilajengkeun. Anti Bu, anti. Ayo. Barang narima parentah ti ajengan, eta santri teh kacida baru ngaheunana. Lain bae ngarasa dipercaya ku ajengan, tapi maranehna asa boga kasempetan migawe hiji kahadean keur kapentingan jalma rea. Atos Bu. Atos, ini sae. Mungkin ngiringan lomba dongeng ya. Tuh, saya Bu, saya. Ngiringan lomba dongeng mungkin kan supaya pasang girina. Hayu Bu, sakedap deui kan Bu. Aya FTBI-nya Bunya. Leres. Sok dilajengkeun. Mana Cikar? Abieun ya ieu teh. Bereskeun we eta mah sadayana. Aduh geni. Ibu mah kitu ka abi teh. Itu sawios. Sok asep. Tapi capek ge ku anti we dituluykeun Jul. Siap atuh. Kanggo lomba. Ya. Sanggeus tarapti mah bring santri-santri teh mariang ka gunung. Inditna mapai-mapai walungan anu caina geus saat ngoletrap. Ngan kari batuna bae taringgo jeung ngajelgir.
beki jauh beki nanjak beki asruk-asrukan baik kaleuweung tapi eta rombongan santri teh teu aral subaha eta walungan teh tuluy dipapai ka girang lantaran maranehna yakin tangtu eta walungan teh aya tungtungna sarta tangtu aya sirah caina nya ti mana atuh cai nu ngocor di walungan teh lamun lain ti sirah cai sanggeus sawatara lila apruk-aprukan di tengah leuweung kadenge sorang ngaguruh ceuli santri teh beuki rancung-rancung bae tapi barang didengekeun kalawan telik eta sora anu ngaguruh teh teu puguh-puguh lebah-lebahna sakapeung kadengena asa ti kaler tapi sakapeung deui asa ti kidul sakapeung deui mah ngan sora angin bae nu kadenge teh ngan anu tetela eta sora anu ngaguruh teh jona ti tonggoh rombongan para santri laju bae mapai-mapai walungan kebat ka girang ngan oro kaya jalana beuki lila beuki rumpil jabak kudu kukurusukan di antara tangka kasok nu jara di sisi walungan hieum jeung pikakeungeun atuh batu-batu di walungan oge ayeuna mah hese di dampalna da puguh leueur ku cai anu beuki lila beuki gede bae garajagna tetela eta tempat teh kawas can kungsi kasorang ku jelema rea da sakitu hara-haraeunana ibu teras ieu teh Sok bade kusaha deui. Sakedik deui. Anti Bu. Sok mangga. Agepkeun nya rerencangan. Sabada nyorang perjalanan anu matak capek jeung nguras tanaga, jog para santri teh datang ka hiji tempat anu negla. Kaayaanana matak pika betaheun, lalindu ku tatangkalan sarta hawana kacida segerna. Tapi lain eta anu matak jadi kabungah para santri mah. Tetela sora anu ngaguruh tadi teh tidinya asalna. Eta sora teh datang ti cai anu nyurug tina gawir nulung kawing. Kapan eta pisan anu diteteangan ku rombongan santri teh. Bari ngareureuhkeun ka capek, santri-santri teh ngadon suka bungah didinya. Kokojayan dina leuwi atawa mandi dina curug anu caina sakitu segerna. Malah tuluy ngadon sarolat didinya. Bubuhan rea batu lempar anu cukup ke ruku atawa sujud. Geus puguh manggihan anu diteang mah santri-santri teh tatan-tatan rek marurang deui. Teu poho ngeusian wadah-wadah cai anu ngahaja menang mekel ti pasantren. Bring deui mulang mapai-mapai jalan nu geus dibaladahan samemehna. Ah Bu capek Bu, kusirina we Bu, tuluykeun Bu. Lajengkeun Rin. Nepi ka pasantren eta rombongan santri teh dipapag ku Sukabungah. Reh geus hasil manggihan curug anu caina sakitu ngagulidagna. Malah beja yen santri manggihan curug teh ka empar-empar ka lembur sejen. Rea diantarana anu ngahajakeun datang ka eta curug pikeun ngalap caina anu canembrang herang. Teu aneh lamun dina waktu anu sakedeung eta curug teh pada ngadarugdug. Lain bae ku anu butuh ku cai tapi ku anu ngahaja rek ulin deui. Nepi ka ayeuna eta curug katelah curug santri. Alhamdulillah, hatur nuhun kasadayana. Ya, nah anu tadi dibaca teh nyaeta salah sahiji contoh dongeng sasakala ngeunaan asal usul ngaran curug santri. Ya, aya patarosan satu acana, satu acan dilajangkeun kana tugas. Curug santri teh di mana, Bu? Nah, curug santri teh di mana? Aya nu terang curug santri teh di mana? Di mananya? Aya nu terang teu Abdi terang Bu, abdi terang. Di Sok, Karawang. Karawangna di mana? Di Karawang. Di daerah mananya? Daerah Loji-nya Bunya. Leres nya. Curug santri teh pernahna di Karawang nyaeta di daerah Loji. Engke kali itu Bu ah. Ayo, Jalan-jalan Bu. ayo, Ibu, bongan. Bu. Ah,
Kan Karawang teh panas, ini gaduh curug, Bu. Emang Karawang gaduh gunung? Gaduh Karawang. Karawang gaduh gunung. Nyaeta dipaki dulen. Upami di ieu nama teu aya gunung. Gunung di Karawang mung di Loji Hungkul. Teu sapertos di Purwakarta nya, Purwakarta mah raoseun. Nah, ieu pancen kanggo mungkin di kuisis nya, ku Ibu mungkin di share di kuisis. Ieu mah teu kedah wios. Nah, materi minggon ayeuna dugi ka dieu. Aya patarosan deui saat acan dilajeng kana pancen. Ayo, pancena ayeuna milarian unsur-unsur ekstrinsik ngeunaan curug santri, sasakalas curug santri sareng Syekh Lemah Abang jeung Sultan Said. Anu tadi tos di pedar materina nya. Sok, unsur-unsur ekstrinsik aya baraha? Aya opatnya, Bu. 5 ya, Bu. 5-nya, Bu. Genep, Bu, genep. 5. Genep. Terus Rina pinternya. Genep naon wae? Tuh, kan. Moral, budaya, naon deui nya, Bu? Budaya, Estetis, Bu, estetis. Anu karasep gareulis cenah. resep garelis pemandanganana sarae nya. Terus Religi, Bu, religi. terus naon deui? Apikan, Bu. Pikan, hiji deui. Sarang agen sosial. Nah, agen sosial. Nah, kade yakin pilarian. Nah, kanggo tugasna mangga pilarian kin urang ieukeun heula. Bilih sesah teu. Di stop heula nya. Kanu sanesna. Mangga pilarian agen inagen anu aya dina sasakala curug santri sareng Syekh Lemah Abang jeung Sultan Said. Nah, tugasna dipidamel nganggo peta konsep nya supados menarik, supados sae. Janten tong ditulis kitu wae nya supados anu sanesna naringali teras tiasa ditempel oke di kelas. Ya. Aya patarosan? Aya, Bu. Sok naon? Bu, misalna dina dongeng eta teh kedah sadayana unsur ekstrinsik aya atau misalnya mun urang mendakan duanya dua we atos gitu apa kumaha sih, Bu? Nya saaya na teu kedah diaya-aya. Nya. Nuhun, Bu. Janten anu aya hungkul, anu teu aya mah tong diaya-aya nya. Tong ada ngadongeng nyalira deui. Ke benten deui eta mah caritana. Sok aya deui nu sanesna, patarosan ti nu sanes. Upami teu aya, ku Ibu ayeuna dipasihan waktos 15 menit cekat. Bu. Cekat, Bu. Mohon mangga. Ayeuna ku Ibu dipasihan waktos 15 menit kanggo ngerjakeun pancen anu tadi tos didugikeun. Sok, semangat. Bilih aya patarosan mangga ditaroskeun ya. Bilihna baringung.
mini jarempling. Ada tong aya nu niron. Husu Bu, husu. Pala linternya. Terus pala linter teh barager, karasep, geulis. Oh nu kasep nama mung hiji. Atau sadayana Nembe ka atau tilu. Kami ngenai tilu Bu. sayana datang iya tong ngayang-ngayakeun. Sok upami atos urang pedar sasarengan, urang bahasa sasarengan, urang silih nerangkeun kanu sanesna nya. Sok pada dikawitan ti saha? Anti Bu. Mangga. Nah, Bu, anti mah mendak teh tadi di sasakala. Oh nya sok mangga. Sakala mohon Ibu ya anti bade medar ngeunaan ajen mohon ya ajen X naon Bu? Oh, mohon ajen ekstrinsik Bu. Dina sasakala dongeng curug sawer. Nah, anti mah curug santri, Masya Allah. Santri. Ibu tuan tena asa nama rada kirang kakuping Bu. Alit tuan tena. Ah, entos Bu aya nama. Atos aya nama. Mohon mangga. Sok dilajeng. Anu kahiji anu dipendaku anti teh aya ajen budaya Bu. Nah, ajen budaya dina ieu dongeng teh jadi di kahirupan santri di pasantren si santri teh sok ngarasa bungah saupama narima parentah ti ajengan kaleresan anti oge gaduh rerencangan nu masantren cenah lamun misalna menang parentah ti ajengan teh urang teh asa munang naon teh asa munang rezeki naon kitu tah mata ku anti tadi naon teh dipatalikeun we jeung anu aya dina dongeng ieu jadi eta teh jadi hiji kabudayaan kitu dina kahirupan pasantren. Maka ciri tina aya di dieu naon teh kalimah anu nurut kana parentah ajengan pikeun neangan sumber cai sanajan muru tempatna pinuh ku hahalang. Leres teu Bu? Seleres pisan. Teras anu kadua nyaeta Bu dua we nya Bu karunya batur bisi teu kabagean. Mohon mangga gentosan kan sareng nu sanesna ge. Nah, anu kadua nyaeta di dia ajen religi atau jelas di dia ajen religi mah kusabab nyaritakeun kahirupan santri di pasantren. Sapatos kitu Ibu nuhun. Tur nuhun kana waleranana sae pisannya. Terus dilajeng saha deui? Abi Bu Abi. Abi mah beda Bu dongengna. Dongeng naon? Dongeng Syekh Lemah Abang jeung Sultan Said.
Ya, mangga sok dilajeng. Tah, lamun abi mah Bu mendak teh aya ajen religi Bu. Anu aya dina si Syekh Lemah Abang teh kan menyebarkan agama Islam. Terus tumut kana aturan agamana. Terus aya ajen moral. Dina ajen moral teh urang teh teu meunang sombong kana pangabisa urang. Kan didinya si Sultan Said nangtangnya Bu kasih Syekh Lemah Abang nangtang gelut cenah. Hiji deui abi mah Bu aya ajen sosial. Urang teh kudu silih hargaan yang papada jalma. Ulah mandang batur teh kurang ti urang. Kitu Bu leres teh Bu. Pisan nya hatur nuhun. Terus dilajengkeun ku sadeui. Abian Abdi we. Bu. Aduh. Sok Sok mangga jul heula atuh. Bisa hate ih. Ah, nih so sweet. ladies Ngelek. first, mangga. Kana tujul mah. Neng Dila mangga. Sok mangga. Dila heulanya Nuhun mangga. Dila mah sami sareng anti tadi Dila mendakan ajen estetis Bu. Ya. Didinya disebatkeun yen si santri teh nepi ka hiji tempat anu negla Bu. Kaayaana matak pika betaheun lalinduk ku tatangkalan sarta hawana anu kacida segerna. Terus aya oge digambarkeun sora cai anu nyurup tina gawir anu lungkawing. Eta panginten Bu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Ayo pamungkas Julfikar. Mohon Ibu sakedap kira. Ya. Abdi mah dongeng nate dongeng Syekh Lemah Abang sareng Sultan Said teh Ibu. Nah, di antawisna teh anu kapendaku abi mah iya Ibu. Ya, ajen atikan ieu mah ari numutkeun abi mah gitu ya. Magi mohon ari atikan teh pelajaran pangintennya Bu gitu. Sababaraha hal. Nah, di antara teh nah iya urang salaku jama mah ulah sok ngarasa pangjagona pangbisana Ibu ya ieu ulah sapertos Sultan Said ya gitu. Dugi ka milarian saha nu bisa nandingan ya gitu. Nah, sabab eta teh asupna kana sifat adigung Bu. Moal boa aya jama nu leuwih pinunjut di urang gitu di luar mah. Nah, teras iya Ibu. Nah, ulah sok mawa karep sorangan Bu. Nah, maksud teh di dia adalah kudu narima kana kaunggulan jeung kakurangan papada jalma. Ya dina dongeng teh Sultan Said menikeukeuh gitu panasaran geuningan itu. Tos dibuktikeun ku Syekh Lemah Abang ya gitu. Kumaha kaunggulanana gitu ya dina ilmuna tapi Sultan Said panasaran kayak can keneh gitu. Nah, can narima. Ya, salajengna nah milah kahirupan teh kudu ku hate nu bersih nah ulah ku nafsu. Nah, katingali ya dina dongeng ya Sultan Said mah gitu babari kabawa nafsuna teh Bu gitu. Teu kaop kitu asa aya nu leuwih luhur ti manehna teh gitu ngarasa wah geningan ya gitu nafsu bawa gitu. Salajengna lah ulah migawe pagawean nu eueuh mangpaat gitu. Nah, Sultan Said dugi ka jauh-jauh ya di Sunda Kalapa ya Bu. Mohon leres. Di Sunda Kalapa ras ka nyamperkeun Syekh Lemah Abang ngan ukur ngadu ilmu ngungkul gitu. Ya. Bari jeung eta terusan we kitu teh aya anu eleh teh aya anu meunang cenah geuning di akhirna teh tungtung nama baroseun teh aya manfaat tah eta. Eta panginten Ibu. Mohon hatur nuhun ka sadayana emprak kanggo sadayana. Ya, hatur nuhun. Ya, materi anu di baris didugikeun minggon ayeuna atos kadugikeun. Nah, ayeuna Ibu gaduh kuis panginten nya kanggo panutup di kuisis. Nah, kin diieukeun
di share screen. Mangga buka kuisisna, terus join ieu kodena. 334148. Ade kuotana aya teu? Nebeng Bu, Nah, nebeng di kecamatan. nu penting mah aya. Ya. Nembe duaan. Ibu kenapa ujuk-ujuk masuk kan ya Bu, tapi kan keheula Bu. Kumahanya Bu? Kuis langsung milihna naon sih Bu? Nah kamari mah tiasa, ieu nama abi teh tiasa Bu. Oh masukkan kodenya Bu. Masukkan kodena anu 334148. Enggak Bu, ayeuna kapendak. Tiasa. Dak Bu, 334148. Sok ngadeg-deg tuh dah Bu, ai ku kuisan teh Bu, da teu biasa abi mah Bu nembean da diajar sareng Ibu aya ku kuisan. Resepan ieu mah. Iya, tapi resep Bu. Resepan. Nah, tos aya urang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Rusdi, nu kadua Julfikar, nu katiluna Rina. Alhamdulillah. Nah, kumargi pangajaran dinten ayeuna tos rengse, tos beres. Atur nuhun kanggo sadayana, hapunten bilih aya cariosan ibu anu kirang mernah, anu henteu nyugemakeun, ibu nyuhungkeun dihapunten. Ya, satu acan dipungkas urang ieu heula dilajengkeun kin minggon payun urang medar materi ngeunaan iklan layanan masyarakat. Nah, kanggo minggon payun urang kedah langkung soson-soson deui diajarna, kedah langkung sumanget deui diajarna supados ilmu anu ku urang di kengingkeun teh eta supados janten manfaat kanggo urang sadayana. Sok mangga Kak Julfikar ditutup ku baca doa heula. Mohon Ibu sata acan pengajaran ditutup, hayu urang ngadua sasarengan, ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Atur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu nuhun. Nuhun. Sami-sami.